Wah, biasa patepung lawung, patepang wajah. Pamprok jong hok jeung balanea kabeh deuleu. Aduh, deuleu ya. Wah, teh ngarasa bingah deuleu, bisa ngariung kieu, bisa kumpul kieu deuleu ya. Ngan saeutikna dewek teh rada aya ka kumaha gitu deuleu. Penting dewek teh meunang ngimpi, ngimpi nu teu pika ngeunaheun geuning deuleu ya. Cing tong aya naon-naon deuleu ya. Kemana si cepot si dawala deuleu. Poe ieu can ningali barudak kamarana cenah euy. Cepot, dawala ka dieu si lain. Urang kumpul di dieu deuleu ya. Ulah ngajar dogoy sate ka dieu, urang ngariung, urang ngobrol ngaler ngidul. Jeung aya picarioskeun ieu teh. Aya nu rek diomongkeun ku dewek ka si lain duaan teh sia. Ka dieu. Ay manawit tayo no naigun. Buah edan siya. Kemana wae pak kumahay cager. Bapak damang, ay dapat cager mah. Sila ini kunaon datang-datang ke lagu. Bapak damang. Alhamdulillah dulu aja cager. Syukur we. Sila ini kumah. Alhamdulillah pak damang. Syukur sok dia kelas sila ini dia. Mangga. Jadi aya naon itu pak. Pada kemana itu? Aya picarios naon. Bapak det naon. Panggil abi tara-tara gini. Iya, telejang. Kela. Si dawala kemana si dawala? Aya kita kemana dula? Naon? Dieu teh. Kela kagok. Yes, teh ka dieu sedeng. Oh, ayeuna teh dakwang. Aduh. Bapak. Kumaha, Pak? Damang. Alhamdulillah, derajat. Cager. Silain kumaha? Alhamdulillah damang. Alah akak. Kumaha damang? Cager. Silain. Cager alhamdulillah. Diu. Aya naon ieu teh? Mun asal was kuring mah. Diu heula, engke cenah diu heula. Aya naon, Pak? Diu heula silain. Alah asal was naon ieu teh? Wah, pembagian warisan. Simpan warisan wae doa. Sugan we tuh. Aya naon pagi barudak geus kumpul. Ke derajat. Kemana saya teh sigarai? Saya mah biasa geuning Pak. Sok pider saya mah mungo barengan. Beda halna di sidawala mimiwe kadewek. Sigarai mah kemana we saya mah. Kengidar heula ting ka mana? Keur dagang meureun sigareng mah Pak. Keur dagang ieu kicimpring. Nah, saya doyak menak karep we ngomong deh. Kemarin eueuh wae saya mah. Geus keun main delejang. Keun ai si gareng mah da. Bungsu adi si lain. Jadi aya naon ieu teh pasok serioskeun. Aya naon Pak, ini sok rareuwas Lain deuleu, penting teh dewek teh ngimpi deuleu ja. Ngimpi naon Pak, ngimpi naon Bapak teh? Ngimpi naon Pak? Ngimpi nu tip naon teu genah pokona mah deuleu ja. Pokona mengimpi pikasieun. Mudah-mudahan atuh cing eueuh naon-naon deuleu ja. Jadi kumaha Pak? Deuleu kuduna dewek teh ngaros bingah aya bisa kumpul, bisa ngariung jeung barudak deuleu ja. Contona jeung si laing cepot, jeung si dawala. Dewek oge. Ngaros bingah deuleu. Kan penting dewek teh ngimpi pikasieun. Ngimpi naon Pak? Ngimpi nama moal disebutkeun deuleu. Ngimpi pikasieun mah marokana deuleu ja. Pan Bapak tadi teh kumpul.
Oh, aya piobroleun ka dewek teh jeung si Ridwan. Terus ngimpi naon bapak teh sok atuh nyarita ka dewek. Pasok nyarita. Lain masalah kitu Daraja. Geus we. Cukup ti dewek nu apal ngimpi dewek mah. Nu penting dewek mengadu asing tong aya naon-naon dina impian saeutik teh Daraja. Jadi kumaha gitu Pak. Deuleu. Geus kukituna si lain cepot kawala. Peupeujeuh ka si lain. Adi lanceuk teh maneh teh si lain teh sing alalakur pokona mah intina mah eta Daraja. Nu dipikah hareupeun ku dewek teh naon? Boga budak satilu-tiluna teh sing alalakur ulah parasea wae. Ya, perasaan dua pasea. Didenge-denge si lain teh sokeun pasea deuleu. Ya, pasea oge dah heureuy paling adi wajar atuh. Ya da wala. Kitu ngarukanang. Adi lanceuk mah wajar heureuy. Keun mah tapi ulah kamalinaan si lain teh. Si lain cepot lanceuk panggedena teh jaga teh si lain teh penerus dewek. Gaganti kolot si lain teh ganti bapak deuleu. Ku kituna si lain teh sifat teh deuleu robah. Ulah bubudakeun wae si lain teh. Nyawa bapak mah tuh. Udu-udu ka dinya we. Di mana-mana ge deuleu anak kahiji mah penerus kolot. Lalaki penerus bapak awewe penerus indung. Tah, si lain budak kahiji jaganin teh penerus kolot satega ganti dewek. Matak sia teh kudu peupeujeuh ya ti dewek. Kudu nyentuhan nu bener si lain ka adi-adi teh. Kasih dawala, kasih gareng. Si dawala gitu-gitu teh adi maneh. Si gareng gitu-gitu ge adi maneh nya ge bahasana kotor, kasar si gareng mah geuning. Kudu dipikannya ku si lain teh. Dares babi mah kieu we sabareuy. Ai hate mah da nya abdi ge. Si dawala sami, kasih gareng sami. Minta duit atuh nyaah mah. Ya eta mah dah kurang ajar. Gitu aja. Sampurasun. Daraja. Saha eta Daraja? Dapai pan pindah di dieu. Dawala saha di dieu? Haruka. Kan abdina ge di dieu sami sareng bapak. Sampurasun. Saha Daraja mah beda. Beuh kita kena hate dewek Daraja. Ya. Buat yang tamu rek nu mere ban saos. Buat yang di desa rek mere bantuan teh. Pikirannya positif, rupa ulah kan mana karep wae. Teu kena hate Daraja. Sok pokona mah tu tamu ku si lain sing hareupan. Dewek rek kacai heula. Mun aya naon-naon lawanan si lain. Bapak kemana? Kacai heula dewek teh. Itu geura aku mah aja teh. Naon? Euy tamu udah leos ya gini. Nah aya naon ieu teh tuh? Sampurasun. Rampe, saha? Sampurasun. Ai saha teh? Teuing ka saha? Si diuk dola si diuk. Angga kalebat. Ayeuna isuk. Ayeuna tu teh. Saha kanya nu teh? Teu nya moal dewe oge. Saha? Sampurasun. Sampurasun mah saha? Sok ka dieu rek ngopi. Rek naon ka dieu? Sampurasun ayeuna ka dinya. Sok rek naon? Kak, naon sih teh? Heureun. Geus dihareup atuh.
Sampurasun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dola saha tuh. Hek kuring ngerewas. Sampurasun. Bade ka saha? Murang kali saha? Moal ka sasaha. Kuring mah hayang ulin, kade teh hayang silaturahmi biasa. Heueur silaturahmi teh ka saha tujuanana? Apal ka dieu ti saha? Saha kudu bener. Lain saya teh meuni emosi datang tamu teh heuk datang tamu teh suguhan saya teh. Suguhan opieun, suguhan kopi lain ku emosi kitu saya teh. Apal pokona mah maneh teh ngaran teh Dawala. Anu tukang tu ngaran teh si Cepot. Aing ge nyaho pokona. Naha apal? Ngaran kuring di mana? Oh, ngaran apa dewek di mana sih ya? Ah, pokona mah apal we. Ari maneh saha ngaran? Saha? Maneh? Ah, moal beja-beja. Naon percuma beja-beja oge da moal mere duit sia mah. Nah kitu selain teh saha ngaran datang-datang ka dieu teu puguh. Teu gugur teu angin, ujug-ujug datang ka dieu. Naon maksudna? Oh, pokona mah kuring tarek silaturahmi sakitu meni ulah. Lain meni ulah perkenalkeun heula saha ngaran. Ah, itu tadi oge henteu aing mah. Heuh sok atuh diuk kala diuk. Dola saha dola euy teh budak kitu patut. Teuing aka ting saha ieu teh yeuh. Sok tebak we make tebakan saha ngaran kuring. Muka tebak eta jago mah nya ai kuring apal ngaran maneh, ai maneh teh apal ngaran urang. Heuh saha sateh ngaran teh da kudu puguh atuh. Sok tebak. Pak ngaran aing mah. Hareupna tungtungna U. Tungtungna U. Heueuh. Epul. Epul mah L atuh blegug tungtungna ieu mah tungtungna U. Nah, ada jarang sateh ngaran tungtungna U naon. Saha tuh? Eku. Saha sateh nu puguh. Saha nu puguh? Moal beja-beja pokona mah ngaran aing mah saha. Nu bener atuh, sok ngobrol nu bener. Ngaran nu panjang ngaran anu ponok. Ngaran anu ponok we kan mae. Anu ponokna anu ti inung anu ti bapa. Nah, maneh teh mending ngulinkeun. Ti inung lah kan wae. Inungna inung asli inung tere. Astagfirullahaladzim ieu jelema na kieu-kieu teuing. Inung tere kan wae. Inung tere na anu ti Tasik anu ti Ciawi. Heuh Ciawi teh Tasik keneh. Heuh tah inung urang teh nu di Tasik kota aya nu di Ciawi aya. Nah loba-loba teuing sateh nu ti Ciawi we. Nu ti Ciawi na nu di RW 8 nu di RW 5. Doa geus balik di jelema dieu. Teuing na loba-loba teuing kieu. RW 5 we. RW 5 na nu di RT 3 nu di RT 4. La ilaha illallah siapa aing timu Malaysia. Nah ngulinkeun pisan pergi ngaran. Heuh ieu teh sateh na loba-loba teuing inung kitu. Tukang kawin mah beh maneh. Lain sateh kan bapak aing teh lebe. Toloy. Tah lebe lamun teu datang panganten awewena nya ku bapak aing dikawinkeun dikawinan. Jadi bijil aing. Pantesan bisa goblok ah. Datang-datang. Nah, si teh emosi ketemu teh. Lain suguhan mah kalaka kitu we. Sateh ngaran teh saha? Ngaran kuring tungtungna U. Saha? Udin. Goblok meni jauh atuh. Oh si goblok meni jauh sia ngaran tungtungna U Udin sarap.
Oh nah, tuh bongana tanya wae eti tangga jawabmu. Kada tak apal non tungtung na saya teh jadi naon saya teh nu puguh atuh kade tarek naon kudu puguh. Laras ya teh bumi nasi cepot. Panbesnya kalau selain begini ngaran lanjut dewek tama tayo kuring aya naon pikir saya naon agan Si goblok ka aing nyebut agan. Ngahina siya ka aing. Abong leutik, abong botak aing sebut agan. disebut agan kudu bersyukur agan teh juragan bos kudu atoh selain teh Atau kumaha. Bos mah nu jangkung gede atuh anu kasep. Anu sirahna make mahkota. Ari aing mah awak leutik, sirah botak disebut agan. Ngahina sia nya ka aing. Abong aing anak yatim piano sia. yatim piatu meureun Yatim piano aing mah. nah yatim pianu Yatim piatu mah teu boga indung bapa. ari maneh Aing mah yatim piano teu boga grup dangdut. sigelo kamana karep we Teu gabung grup dangdut aing mah jadi anak yatim piano aing mah. Ngoblok ngahina sia. jadi naon sih teh Ngahina sia ka aing. Aing teu tarima. Aing hayang gelut we itu tuh tukang tuh. Saha teh? Lanjut mana sih cepot ya? heeh Hayang ngalawanan si itu aing mah. ulah gelut ulah temenang saya teh budak keneh gelut angguran mah diajar sing bener karena gelut ieu mah Hah, tegena aing sia goblok. Ngahina sia. Abong peda aing bukan. Goblok. nah emosi gitu sih ngos teh Hah. Tegena sia aing bukan nama rek bebeja ka balad aing goblok. Tungguan sia. ya dawaya ampun ai si lemes garelo we euy akak kana naon teh ujug-ujugnya pergi disebut gitu disangka ngahina dewek teuing sampurasun tah dawaya sirengikeun sadeui tapal ku akak aya mah hadapanana ya sieu mah budak leutik ku aing kumaneh anu gede ku aing sagala rupa ge kudu lanceuk nanaon ge tuh ya anu teh Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun sampes tau ka dieu saha si tau ka dieu babu ku aing macam-macam dia sampurasun sampurasun gajero sudah aduh ampun aing tadi euy teuing di saha dawaya eueuh mah deui Aji goblok naon sia teh datang-datang anger sia teh geus ngasihna baturan aing aji ayeuna naon baturan aing si goblok tadi lewe kunaon heuh lewe sia teh goblok cenah pajarkeun dihina si botak teh baturan aing caes aing cenah dihina ku jelema eta ngaranna cepot bener sia cepot dewek cepot teh nah kebenaran sia bangsat wani masih mantong ke budak leutik sia ka aing sia teh wani mah mantong ke budak leutik iya jeung wani sagala naonan gelut jadi naon maksudna sia teh
Aing teu ngeunah nyari baturan aing pot kalewe iseg-isegan sia-sia. Jadi tujuan maneh ka aing teh naon gondrong. Rek pangalawankeun si itu bayat maneh. Atuh sia teh. Ulah kikituan ieu. Doraka sia. Pas sia kitu teh montong. Ai sia goblok. Dah atuh sia ngahina geuna goblok ka baturan aing. Lain ngahina urang ieu we ayeuna mah. Eta duh beungeut bae teu mangrupa ku kitu sing agung. Kuat ka siga naon dola? Naon? Kita beungeutna kitu patut. Lamun dinu kendaraan masih maangkot. Goblok, ngahina pantesan sia baturan aing goblok ngahina cenah. Sia mah tukang hina meureun masat. Geus moal balik yung. Moal balik. Sok aka lawanan kayaknya. Lawanan. Naon ieu teh? Sia teh tongawanianan ka sia teh. Dah sia teh keur nguring nyangan tanding anya celang neangan lawan. Can nyaho hirupna digeuti sorangan. Sok pangdagorkeun sia teh. Kuat teh. Getihan modal. Kitu doa atuh. Kemana sih teh? Lagi ini tah sok lawanan kayaknya. Si doa lamanya. Ampun aing. Naon nih sia sok. Jadi rek naon sia? Rek ajak gelut ka dewek. Aing rek ajak gelut. Tong gelut-gelutan pamali. Geus da kieu. Pasirik-sirik anu naon? Anu emosi. Eta eleh mantau di dieu. Ya, ngajak ieu sia ajak pahina-hina jeung aing. Sok pahina-hina jeung aing sia goblok. Sok pahina-hina sia heula. Aing heula goblok. Sok. Oke, si aing heula. Aing heula sia goblok. Aing emosi ka sia pokona mah. Sok pasirik-sirik deal anu emosi anu eleh. Eta eleh mantau di dieu sia. Sok goblok sia. Aing heula. Sok. Cepot. Naon sia. Sia teh si goreng patut. Si hese nyatu. Si teu kableug kekenyos. Si teu kableug duit. Si loba hutang unggal hulu. Sia teh si teu kableug ka era pokona mah sia teh. Si bangkawarah, si sarap pokona mah si ebel. Si bau sungut. Si sarap. Pokona sia teh si hese nyatu. Si teu kableug kejo. Si teu kableug jalana sia ge eta baju pamanggih. Nih geus rujit goblok beungeut siga nu gelo sia teh. Amak sia. Teu amak. Acan aji. Aya kene? Aya. Si bangke hayam. Si goblok pokona masih kurang ajar sia. Amak sia. Teu. Anjing nah teu amak anjing ah. Teu emosi sia teh. Teu, sok sieun atuh. Aduh, si geus ya aing sakitu. Geus sakitu. Aing sok sieun. Tadi kumaha naon tadi teh mimitina teh? Mimiti naon? Heuy teh tebakan teh anu eleh naon nu emosi naon? Nu emosi teh eleh. Tah. Dewek kan beda emosi. Tah anu si laing ku dewek, lamun si laing eleh emosi berarti si laing eleh. Sok. Dewek aduh. Sia teh apa inung maneh
Apa goblok da inung sorangan atuh. Dah. Inung maneh teh baheula teh reuneuh ku maneh teh tah maneh bijilna ti inung maneh teh lain tinu biasa. Lain tinu biasa naon sia teh? Lain tinu biasa, lain tinu kalawangan inung sia teh bijilna teh. Tapi sia teh bijilna teh teu kahaja baheula teh riwayatna teh kieu. Inung si laing teh keur ngarujak jeung tatangga maneh lada teuing tak kereuneuh ku maneh. Ai pek si rujakna teh lada teuing tah nyeri beuteung inung sia teh. Kacai we caritana teh. Baik teu kuat ngabulusut mun inung sia teh da jadi beuteung. Tah tidinya maneh bijilna maneh teh kaheujeunkeun bijil si laing teh. Jadi sia teh diburusutkeun teh bareng jeung tai sia teh. Jadi sia teh ka tai teh lanceuk. Anjing. Goblok sia. Manya aing jeung tai ade lanceuk, pan sia teh lahirna teh ngaburusut di WC ku inung maneh tah. Jadi maneh teh ka tai teh lanceuk. Tah ka bubuk cabe teh lanceuk si laing teh. Goblok. Amek si anjing. Kurang ajar sia goblok kaina ka aing. Amek si amek. Goblok sia teh. Kurang ajar. Geus sia teh pan eleh sia teh. Heeh. Geus mantong da eleh. Anjing tobat kusi. Poho anjing aing emosi anjing, poho aing. Jadi aing eleh. Eleh sia teh da emosi. Goblok. Wah aing pokona mah nepi ka irah ge aing dendam ka si anjing, tapi nya aing ngakui aing eleh. Suatu saat ku aing sia didakot anjing. Geus teh. Ya, kurang ajar goblok teh sia. Aduh, badaya Gusti nu agung jelema geus macem-macem segala rupa we deuleu. Heeh. Aya make jeung aduh ngajak ribut teu pupugu geura aduh angel geus teh lah. Aduh badaya di mana we ayana cek sakieu meureun ti dewek cekap. Hapunten anu kasuhun bilih aya kalepatan. Da dewek mah diajar keneh ieu deuleu. Belajar dewek mah teu bisa. Heeh. Sakieu anu kapihatur hapunten di Nusa Budaya Kalepatan. Tepang deui sareng Mang Cepot di sanes waktosnya. Aduh sakieu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.